warahmatullahi wabarakatuh. Anjeunna miwarangan pangawana supaya neangan di mana ayana Nufail atawa Zunapar. Saupamana geus kapanggih Raja Abdul Muthalib papadoan supaya Zunapar atawa Kulail dibawa ka payeuneun Abdul Muthalib. Tekung silila pangawal anu diutus ku Abdul Muthalib geus datang deui bari mawa Zunafar. Saenggeus mere hormat ka Abdul Muthalib pok Zunapar ngamimitian tumanya. Haturan Raja Abdul Muthalib, nah naon anu ku kami bisa dibantu atawa ku suku kami? Leuwih ti heula kuring nganuhunkeun ka anjeun Zunapar anu geus siap sadia toh pati jiwa raga pikeun ngungkulan ieu pasoalan. Satuluyna kami jeung pangeussi Mekah geus sapuh yen kami sakabeh moal ngayakeun perlawanan. Perluna kami nying hareup nepungan ka Raja Abraha pikeun nyokot deui ingon-ingon anu geus direbut ku maranehna. Cik sugan anjeun bisa merebong bolongan kumaha kaayaan Abraha dina waktu ayeuna kulantaran kami ngadenge beja yen Abraha teh embungeun disampeurkeun ku jelema-jelema sejen khususna urang Mekah. Nah anjeun bisa ngabantu. Pok Zunapar ngamimitian cumarita ngajawab kana pananya ti Raja Abdul Muthalib. Nurutkeun panaruntikan kami namangsa kami jadi tawanan. Memang Raja Abraha embungeun ditepungan ku urang-urang Mekah. Aya sababna. Inyana memang teu ngartieun kana bahasa Arab. Da manehna mah jalma anyar ayana di tanah Arab. Manehna ngan ngarti bahasa Afrika hungkul. Ku sabab kitu manehna memang embung ditepungan ku bangsa-bangsa Arab. Tapi saupamana Raja Abdul Muthalib bade ngarasakeun nepangan anu kahiji siapkeun tukang tarjamah bahasa supaya babadamian lancar. Anu kadua kuring erek nyobaan nepungan Unais. Unais teh nyaeta kusir gajah anu boga kadudukan penting di kerajaan Yaman anu keur dipingpin ku Raja Abraha. Tah sapanjang jalan narika kuring jadi tawanan geus kabeungkeut ku tali sosobatan sugan aya paedahna. Tenuan jawaban ti Abdul Muthalib, Zunapar langsung ngaleos muru ka patempatan Unais. Gancangna carita Zunapar geus balik deui ka patempatan Abdul Muthalib bari jeung mawa beja pikabungaheun. Zunapar netelakeun yen cenah Unais siap pikeun marengan ning hareup ka Raja Abraha. Tetalangke harita keneh Zunapar, Abdul Muthalib jeung sabara-bara urang pangawana lalempang muru ka tenda Raja Abraha bari jeung dibarengan ku Unais. Satepina di hareupeun tenda Raja Abraha eta abrulan jalma teh langsung bae asup ka jero tenda. Riwayat dina buku-buku sajarah netelakeun yen Abdul Muthalib teh jalmina pinuh ku kawibawaan anu tan wates wangen. Nya hal ieu pisan anu ngakibatkeun Raja Abraha oge keuna ku pangaruh eta wibawa. Saasupna di jero tenda Raja Abraha, Abdul Muthalib langsung sila ngajemprak dina taneuh jero tenda nu diamparan ku kulit sasatoan. Ningali peta lakuna Abdul Muthalib jeung kawibawaan anu luar biasa, Raja Abraha oge nyampeurkeun diuk sila ngajemprak hareupeun Abdul Muthalib. Tekung silila pok Raja Abraha ngamimitian cumarita minangka ngabagiakeun kana kadatangan Abdul Muthalib. Dagea Abdul Muthalib, kami Raja Abraha ti Yaman ngahaja datang ka dieu. Naon maksud tujuan anjeun pangna datang nepungan kaula di jero tenda? Pok caritakeun.